Ya, kembali lagi dengan saya The The channel Wak teh. Kembali lagi ke acara The Waka TV. Di sini saya akan menanyakan kepada warga-warga sekitar lah yang ada di sini yang berkehidupan bertani lah istilahnya begitu. Sekarang saya akan menanyakan kepada petani yang ada di sini. Ya, jangan lupa ikuti saya. Jangan dulu di ini, let's go. Di mana itu ada petani? Woi. Halo, assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Ya, sekarang Bapak ini lagi ngapain? Iya nahan iya lah tangka jahat ngan setengah gubrag. Oh, tangkal jaat. Heeh. Nya. Kieu Pak, abdi teh bade naroskeun gitu. Kahirupan petani teh eta seperti kumaha gitu kahirupana? Kahirupan petani mah biasa we jika bangsa eta biasalah gitu. Gimana perasaannya jadi petani gitu, Pak? Si goblok gitu. Pak. Sok Pak, kumaha jadina jadi petani teh jadi kumaha gitu. Oh, Kehidupan petani teh. Kahirupan petani mah kieu we di pasir cicing. Oh, cicing. Ningalian tangkalan nah malarengkean teh ieu ningali jahat malarengkel jahat ya heran di dieu mah. Oh, mun jaat mah henteu bisa lempeng. Tuh tingali ieu merengkel. Itu Alah, morongkol. bener. Itu murungkut. Terus lempengna teh jahat teh aduh. lamun melak di kebon ya misalkan melak naon wae tah Pak. Oh anu paling genah mah melak cangkeng di kebun mah. Ini sungguh pertanyaan yang sangat the best sekali gitu warga. Melak di kebun teh anu paling enak teh melak cangkeng gitu. Bener Bapak, sungguh bener sekali. Bener ayeuna dipelak ayeuna kaala keneh gitu. Kaala keneh. Tah model kieu contohna Di rumah, heeh. tah ayeuna lepaskeun. Teh kaalana melak cangkeng eta teh. Benar. Ini sungguh Bapak sungguh cerdik sekali gitu jawabannya, bagus sekali, is the best. Ayo Bapak, kemana lagi kita? Ieu tah ieu cengek marurungkut cengek tuh. Cengek bener. Tak iya enak lamun melak cengek sabaraha duitna gitu. Ari melak cengek mah teu make duit. Teu make Tapi make binih cengek. binihna. Heeh. Amun melak cengek make duit we aku bangsat. Ya aku bangsat ya Pak. Ya heeh melak cengek make duit mah sok enak cengek sok duit nah dicokotan atuh ku bangsat mun teh urang balik. Benar. Matak melak cengek mah ku ini nu alus. Tak terus kehidupan di imah kumaha tah pan asih Bapak teh sebagai petani ya di dieu teh. Oh ari kehidupan di imah biasa we hari hidup di imah mah. Nya semuhun pasti hari hidup di imah oge ngan ieu kumaha pijadi di duiteun teh nu kieu teh. Iya. Heeh. Insyaallah ieu mah bakal jadi duit ieu mah asal dijual. Asal dijual. Heeh lamun teh dijual ieu mah jadi duit. Bener, bagus sekali pertanyaan saya yang sangat bodoh sekali di sini warga. Ya Bapak, atuh kita duduk aja lah biar enak lah gitu Pak. Iya tuh. Siap. Nah, ayeuna mah Pak kumargi nya canggel tadi di tulung lempangan orang calik we nya. Heeh, calik ke di dieu lah. Tah ieu non teh anu ku abdi tadi di ngarepeu tadi nu tadi. Heeh. Anu bikin pertanyaan abdi nu bikin bingung teh ieu Pak. Nah jaat bet merungkut tadi teh. Nyata kieu jadi si jaat teh murungkut teh na teh usum hujan. Lamun make samping mata simut bisa nangunjar eta jaat teh. Si jaat teh. Heeh. Oh, bener euy. Nah tah bet bisa kitu tah aya inspirasi di mana eta Bapak teh? Heeh, tadina teh melak teh jadi ngagantung. Reuas si jaat teh murungkut tah deuk handap teh. Tak kapaksa kudu disimutan jadi sana manjangan. Jadi gara-gara katirisan teh nya Katirisan. bisa merungkut teh gitu. Bener. Nah, terus enak penghasilan tinu tani baraha tah Pak? Alhamdulillah lah hari tina tani mah kitu sa aya keur sapopoe mah tara eueuh teuing. Ari tina cengek-cengek koe mah aya lah gitu. Kumaha enak cengek keur marahal enak teh. Pan sagala marahal enak teh. Bener Pak. Lain teh alhamdulillah tina cengek mah henteu lah. Jadi kumahanya aya we kitu keur tuang sapoe mah. Aya we kitu nya. Tara eueuh teuing lah.
Yang nyangu-nyangu mah aya meureun banyak. Tahu pami cengek di anggo nyangu teu raos teh cengek di anggo nyangu mah. Sumuhun terang abdi ge ngan eta teh lada kumargi gitu eta teh. Tah ayeuna cengek, Pak. Ari di imah gitu masih kena kaparaban ku sangu lah istilah namanya. Ku cengek lah gitu si bapak melak cengek di dieu. Tah hari di bumi mah tara nuang cengek. Tara dituang cengek mah gitulah. Muhun. Paling ge disamel cengek mah Iya. dituang. Ada di jeun sangu mah teu tiasa meureun cengek mah. Oh, jelas teu tiasa cengek mah palingnya di damelna samel cengek mah. Upami di damel sangu mah biasana tina beas. Tina beas. Nya beas sangu mah. Nya kartos pari gitu mah. Tak terus abdi ieu Pak. Bade naroskeun deui kitu. Tah Pak, terus abdi teh bade naros deui Pak. Enak dipelakan ku kebon teh ku bapak teh ieu cabe kan nya tadi teh. Itu teh si jaat. Tah, terus naon deui kitu nu dipelakeun teh Pak. Aya kene tuh tangka gedang, tangka cau, tangka sampe, aya kene loba lah. Nu diplak mah. Tah, terus gedang. Nah bet asakna koneng. Lamun hejo mah orai, lain gedang. Heeh bener Pak euy. Jadi asakna gedang teh koneng. Mun hejo Tuh, jadi asakna gedang mah lain koneng. kumaha? Asakna gedang mah hipu. Hipu. Lamun asakna koneng mah eta mah koneng we anger. Heeh bener. Anu asokna aya na ieu teh geuning Pak euy. Tah nu kieu tah. Tah nu kieu contona koneng. Lamun asak deuk atahu ge anger koneng. Udah sidik ditu da geus koneng meureun ieu Nya mah. mata gedang asak mah hipu lain koneng. Oh heeh bener. Eta cirina teh nya. Iya cirina tah. Bener. Tah, terus Pak. Tah enak abdi bade naros deui Pak. Nah tanggal gedang bet nangtung gitu Pak tah. Ari gedang teh hartina teh ngadeg. Ngadeg teh nangtung. Heeh. Jadi tangga gedang teh nangtung da ngadeg. Ngadeg. Ngadeg gedang nangtung. Aduh eta mah dibalikeun atuh Pak. Tapi heueuh asup logika keneh eta ge ngadeg gedang meureun nya. Ya ngadeg gedang. Heeh bener Pak. Cerdik si bapak sakola di mana baheula? Cerdik teh mancar sakedik. Tuh si urang oge mancer sakedik katanya cai kiih ka asupna nya. Heeh bener. Tah ayeuna Pak abdi aya petarasan deui Pak. Sok narasonan deui. Nah tangkal cau bet dipelakna. Tangkalna ku tangkalna gitu Pak. Oh. Tangga cau, lamun melak cauna bakal buyatak buruk. Cok cobaan ku ujang geura melak we cauna dirinya. Dua poe ge buruk tah cau teh. Udah dipelakna cauna pan lain tangkalna. Nya cauna pan bite pertarusan teh lamun melak cau. Heeh. Nya lamun melak cauna bakal buruk. Heeh. Lamun tangkalna bakal jadi alus. Apa nih ku abdi pertanyakeun? Nah tangkal cau dipelakna ku tangkalna. Nya pan kitu jawaban teh lamun melak cauna bakal buruk. Melak cauna bakal buruk. Nya Oh dipelak cauna meureun si bapa mah meureun digali heula terus diasupkeun cauna bakal buruk gitu. nya kitu. Atuh kitu mah sarua jeung meuyem. Moyem naon? Meuyem cau. Heeh. Heeh matak oge sarua jeung meuyem lamun kitu matak mun melak cau kudu tangkalna ulah cauna. Oh heeh benar. Tah terus Pak. Abdi bade naros deui Pak. Nya sok. Abdi bade naros ye. Melak naon anu bakal jadi berkah. Melak jagong. Hah? Melak jagong berkah mah. Nah, Heuh panjalian teh jadi popcorn gitu. Bledug nu bola eta berkah teh. oh berkah teh pokron teh. Heeh, jadi berkah teh tina jagong. Tak salah bapak mah. Melak nu bakal jadi berkah mah melaksanakan sholat. Heeh, ari dina agama mah. Tapi imah lamun pepelakan melak jagong anu berkah gitu, bakal berkah itu mah. Eleh ngomong aing euy. Si bapak bisa cerdik gitu nya. Sekolah di mana bapak? Sakola abdi mah di sakola we di ditu. Ya cek aing oge. Ku bisa we ngajawab teh si bapak. Gehel teh bisa kitu euy. Naon teh?
urang mah geus nyerah Pak, nanya kasih Bapak mah euy. Geus atuh, Pusing aing mah kadanya kasih Bapak mah geus sakitu nya Pak, atur nuhun sadayana. Siap. Sehat selalu Pak nya. Amin. Panjang rezeki nya Pak, panjang huntu oge nya. Siap, siap. Jelas. Atos panjang huntu. Atos lah. Punglak sabaraha eta? Munglak opat. Alhamdulillah atuh nya cekap wae Pak sakinya. Kape lah. Tah, geus. Sok atuh gerak ujug. Tah. Jadi sakitu warga anu ku sim kuring tadi ka petani lah gitu. Naroskeun ka petani bingung abdi oge gitu ka petani eta teh nanyakeun teh. Sigehel teh capruk wae gitu. Ayahnya model petani gitunya. Sakitu wae lah ti abdi mah. Punten atuh bisi aya omongan abdi anu teu ngeunah kana manah semerbah kana bayah nyungkeun dihapunten gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di radar WAK TV. Jangan tong hilap di subscribe and share. Komen tong hilap komen siap. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.